upami palai tepang sareng manusia nyaeta ciri nak tinggali upi ciri na manusia teh dina apa dina gawe disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia